Di mana Iping? Biasa Kray, di rumah sakit. Rumah sakit meureun teh, rumah sakit. Eta ini pabelit ngomong teh. Anger sia mah ngomong teh. Rek naon maneh ke rumah sakit? Rek neang dokter bedah Kray. Nah, saha nu rek dibedah? Gering naon, Ping? Eueuh nu geuring Kray. Rek naon atuh maneh yang dokter bedah? Rek konfirmasi Kray. Konsultasi meureun sia teh. Rek konsultasi naon maneh, Ping? Emang maneh boga penyakit naon? Urang mah sehat Kray. Ka dokter bedah teh urang rek nanyakeun. Rek nanyakeun naon, Ping? Lain. Kira-kira nanya dokter bedah bisa ngabedahkeun balong teu nya? Lantaran balong urang loba lauk sapu. Goblok. Eta oge ngapakeun sia teh menghirup teh. Hah, nya teh bodoh. Ieu gitu ah. Ieu aing.